Dulur-dulur ikhwan seagama sealiran, hayu gera lelenyepan di ieu zaman. Margi waktos ieu pisan, kedah janten perhatosan, ajaran sareng didikan, kedah aya peningkatan. Kumaca ieu syiiran, mugi janten perhatian, etang-etang ngawartosan, kasadaya ikhwan khusus kangge jisim abdi, umumna ka para wargi nu Islam zaman kiwari, bilih anu tacan nganeti, sangkan aya peningkatan, janten tambah pangalaman, keur nyumponan kawajiban, nunaikeun tugas pangeran. Lenyepan ku sadayana, Islam di zaman ayeuna, maju atawa mundurna, buktoskeun ku sadayana. Pami ditempo lahirna, Islam maju saleresna, pada ragem ngarakuna, ngan kantun ngamalkeunana. Tiap kampung pangajian, tiap desa pangaosan, tiap kota penerangan, rojab mulut peningkatan. Lenyepan nu saleresna, agama bakal mundurna, sabab geus jelas cirina, budak kedul ngarajina. Padahal maju mundurna tergantung didikanana, pasantren eta dasarna, sumber pangajaranana. Pasantren tempat ngadidik manusia supaya cerdik, kana hukum ameh telik, ku ilmu bisa katilik. Pasantren tempat belajar supaya boga dadasar, ku ilmu mah bisa sabar, bari ngerti mah saladar. Pasantren hiji pondasi, pondasi anu utami, sakabe ilmu kagali, ilmuna Islam kaaji. Mimiti dasarna iman, sangkan nyaho ka pangeran,
diaji mimiti pisan tauhidna kitab tijan supaya hirup tekeki diajina ilmu fikih bab toharo beberesi na ilmu fikih kapanggi pikeun perombakan akhlak supaya ulah minculak tasawuf meresan akhlak mun ngaji bisa kapendak ubudiyah muamalah munakahah jeung jinayah mun ngaji anu merenah kabeh ge bakal kaambah Islam bakal tetep utuh sinar cahayana ampuh mun pemudana tetumbuh daek ngaji sungguh-sungguh pangajian mun geus kosong manusia bakal bedegong hirupna mewah jeung sombong bongan pendidikan kosong